Ya menyangkut Saudi dia ya. Kan bae tenang. THW Gajah di wae. iya gajahan eta Oh. Anu ieu mah teu bawa gajah. Ya mah. Datang. Kumaha tah? Pengaman diri teh syariat lah, Pak. Datang berpunten yang selamat, yang dari rezeki gitu, yang dipikanya aku dunungan. Sieun digadabah dunungan teh ya gitu dah. Emang kalau sakurang itu lamun urang di negara batur beri jeung awe nya. Urang dunungan lamun dunungan maksa kan mau bisa wala kaya ya. Tamu gajah deh gitu, sisieun teh kitu unggul mah gajah jadi ngomong gitu sok sieun da mah pengalaman tina gajah pang manehna tina gajah bisa nyambung kan gajah ieu emang eta data tanggana pang manehanana mentah heula ilmu ka bapak dukun eta oge pasti manehna geus boga pengalaman gajah manehna sebenarnya mah gugus itu kan cuma lewat belakang meureun ya manehna manehna mentah deui balik deui ka lain nu eta eta teh Bangun kanu irung ieu mah. Henteu lain cenah abdi teh sok sieun kumaha cenah gara baku dunuan itu kumaha gampang cenah cek si bapak dukun teh ayeuna kieu we cenah ayeuna mawa tempat asap teh geuting cenah bisi ngejihna we lah gitu tapi nu asap bulungna ulah tinggalin eta teh pusaka nya di Jimatan lah gitu. Waktu dia buruk itu kita bapak seueur cenah bapak di oge nya kare ulah lesot kitu kitu ya. Eta teh kumahakeun cenah kita upami abdi bade digadabah teh teu ngangkeun kumaha ulah cenah pasrah we cenah pasrah tambah sesanggeun we cenah kana kitu teh kan upload gitu datang di kumana geus maksa ge jegangkeun we cenah geus nyasag eta pas nempo ya tomat beureum eta masyaallah haram sieun teh gua kana itu senjata, asup senjata ya, pusaka. datang bulan berenang Itu sih kayak penyakit. Kayak kebayang kurang. Pas orang lagi itu kan majikan tong aya gitu, atunya tong aya tomat asak sih nyangorong belum sih penyakitan, atau kurang kulencak ya pan orang orang ya serasa ngegebek. Tomat kesem. Aduh, senang berarti si bapak teh. tapi Wah cilaka. pulang teh eta balik teh Balik deui eta oge. langsung nangap dangdut Itu eta mah da gajah. oh gajah Gajah. Nyata da gajah eta mulangna ka deui alhamdulillah bapak cenah salamat. Oh, ada teh mah naga tuh korma, jam-jam. Nah, Segala rupanya pulang dari mana enggak nyata dukun eta. Malah malam boga duit mah diumrohkeun. Yang bapak eta. dukun umroh ya. Bakat kumulang tadi mah selamat banget tuh main pas digadabah di gunungan. Pas tinggali pas ngajek aduh cenah berenang mah mikir dulu mana oke wah cenah Benjolan gede mau dibulung deh. penyakit cenah buat tumor teh nyaho aduh eta teh lain tomat tak mak sok lah bisi yang bisi buat dulu naon bejan deh asupan tomat bejan eta gitu asupan ulang ngelawan ya dulungan mah lamun ajak itu ayo we lah gitu. Ku kalecing galitok Bisa, kan berat unggul. Kecipta, Berat unggul. Siapa yang dipraktekin? tapi mending keneh ke Cipanas pan di Cipanas maning pembatas jalan teh kudu barugeut dah nah eta cokeo ku eta Oh gitu. balepkeun kan nila, eta mah gitu kan mainnya lamun ke masak ke naon pan lamun aya teh pan aya tomat tinggal ke bawah. sok langsung digerengsengnya Bapak alin, si bapak ngamuk sok sia sok atuh ini itu si babahna cicing sang gue eta masih sang gue. Jegang udah mau ante ngabarakah ke bawah. Masyaallah haram. Jadi soalnya aing bener.